Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sepang teh di simkuring di Celana Kang Adoy. Ayeuna simkuring disarangan sareng Kang Rifa margi barbang ka Adoy anu sanesna nuju aya pamongan dina ngancen Cawang-Cawangan. Ayeuna simkuring aya di lokasi Desa Sukamaju, Kecamatan Cahur Beuti, tepatnya nyaeta di Gunung Sawal, aya di lokasi Curug Cigembat sareng Lembah Timah. Ayeuna tepat di belakang abdi aya Lembah Timah nyaeta salah sawios ketinggal karuhun urang baheula oge nyaeta aya pengolahan timah atau tambang pertambangan timah yang ada di kaki gunung Sawah. Kumaha keseruanana manca wae di channel Kang Adoy. Hatur nuhun, mantap. Kopi di Cahur Beuti, mantap. Pantengin terus Kang Adoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ayeuna aya di hiji curug kana di Cahur Beuti, Desa Sukamaju. Bung, tiasan kauninga ieu nami curugna naon? Karena ieu hasil penelusuran nya Kang Ipal. Mudah-mudahan mah di season selanjutnya engke tiasa kapendak nami curug anu salaresna. Manca wae di channel Kang Adoy karena masih banyak curug di Cahur Beuti. Hatur nuhun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ayeuna aya di curug bawah kaki Gunung Sawah, aya di Cahur Beuti, Desa Sukamaju. Mung ieu simkuring teu uninga nami curugna naon? Karena ayeuna teh jam 2 siang ya, Pak. Jam 2 siang. Nembe dugi ka curug salah sawios curug nu aya di Cahur Beuti. Karena Cahur Beuti adalah 1000 curug Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa menghibur dan bisa memberikan informasi bahwa begitu indahnya, begitu manisnya, begitu cantiknya alam Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan bisa lestari demi masa depan dan untuk generasi di masa yang akan datang. Ciamis, manis, galuh, rahayu. Hatur nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang teh di Simkuring di Celana Kang Adoy. Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Begitu banyak keindahan alam, begitu banyak warisan alam yang harus kita lestarikan. Karena curug yang berada di sini masih murni dan alami, belum pernah sama sekali dijamah oleh orang lain. Dan mudah-mudahan rencana pemerintah di tahun 2021 bisa mengakses jalan pengaspalan ke Desa Sukamaju, khususnya di Lembah Timah. Karena bisa dilihat di sekelilingnya ini curug dan gunung sawah. Ada 1000 curug lebih di sini. Pada kesempatan kali ini nih, Kang Adoy minta maaf atas segala kekurangan, dan jika ada salah-salah kata ataupun pengambilan gambar atau ketidaksopanan dari Kang Adoy, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena Kang Adoy hanya bisa mengeksplor dan mencoba melestarikan alam Ciamis. Galuh rahayu, hatur nuhun.